Aku enggak sok. Kalau ada makanan di depan, di sini tidak ada. Lain Pak Koko tingali. Selek di itu diharap harapun imahnya, daharun maloba gitu. Mana warna teh cai we umpul. Naik ke panggung cai herang deui. Meureun banget aing kata pona juga cupang meureun. Kaleh ku tukang sound system aing. La ilaha illallah. Teuing Haji Yoyo ieu teh kumaha teu tanggung jawab ieu. Pehewal. Tong macam-macam Haji Yoyo haram jadah. Bo, urang muludan teh kudu bunga. Wa qala al-imamu al-Yafi'i al-Yamani man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a ta'aman wa akhalla makanan wa amila ihsanan saha jalma anu ngahaja ngumpulkeun dulurna nyadiakeun dahareun nyadiakeun tempat tuluy wa amila ihsanan tuluy nyieun kaalusan punten ari ngahitanan masal kaalusan lain ari sodakoh kaalusan lain ari sasalaman dulur jeung dulur kaalusan lain kaalusan eta teh saha jalma anu ngumpulkeun ngahaja ngumpulkeun dulurna nyadiakeun tuangan nyadiakeun tempat tuluy migawe kaalusan bahkan wasoro sababan liqiraati maulidir rasul tuluy jadi sabab dibacakeun di dinya maulid rasul jalma wawuh ka Kanjeng Rasul jalma nu tadina poho jadi emut deui jadi eling deui nu tadina melempem jadi ruhai deui betul nu tadina burem kenyai hate teh geus sangheuh milampah pasunatan teh gara-gara muludan ruhai deui hatena teh gara-gara ngupingkeun maulid rasul maka nu kitu ba'asahullahu yaumal qiyamah ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin wa yakunu fi jannatin naim jalma nu jadi sebab ngumpulkeun batur ngumpulkeun baraya tatangga tuluy didinya dibacakeun ayat suci Al-Qur'an dibacakeun maulid rasul maulid nabi sodakoh dipigawe kahadean dipigawe poe eta jalma kabeh emut ka Kanjeng Rasul aya tekad hasrat dina hatena hayang naon ngamimitian deui nuturkeun akhlak rasul balik ti dieu caraang hatena eling ka Allah maka jalma nu jadi sabab ngumpulkeun urang teh isukan di poe kiamah bakal dihijikeun jeung para siddiqin para syuhada jeung para solihin bukti eta jalma ku Allah bakal diasupkeun ka surga naim jannatun naim surga anu pinuh kanikmatan anu moal aya tungtungna tah budak saha ngalewat ya kita akan kembali setelah yang lewat ini Bo Bo makana aya sabaraha alasan kunaon urang kudu muludan hiji keur nganyar-nganyar kacintaan urang ka Kanjeng Nabi dua keur ngemutan jalma-jalma anu paroho kana nuturkeun akhlak tilu keur nyontohan ka murang kali urang supaya murang kali urang cinta ka Kanjeng Nabi adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Ada 3 kewajiban kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga cinta untuk belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, belajar memahami Al-Qur'an dan belajar mengamalkan Al-Qur'an. Jadi siap urang ayeuna ngajaga generasi
Siap menjaga generasi? Jawab. Ayo. Cina siap. Ayo. Kita bersatu. Ayo. Dan seirama. Ayo. Jaga generasi. Kayak heula ulah hayu wae kayak heula ka mana? Miheulaan wae. Kembalikanlah mereka pada akhlak Rasulullah. Kembalikanlah mereka pada akhlak Rasulullah. Hayyo, kita bersatu. Hayyo, dan seirama. Hayyo, anjay, mantap ya. Iya kompak iya. Tah, buktikan ku orang. Lamun orang hayang naon, lamun orang cinta ka Kanjeng Nabi, jangan biarkan anak-anak kita tidak mengenal Rasul. Salajengna bukan hanya sebuah pengakuan tapi butuh bukti. Mantak ayat 7 perkara anu nyababkeun malaikat Jibril hayang jadi umat manusia. Ya Aliyu, kata Rasul. Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani adama li sab'i khisolin. Hei Ali, ayat 7 perkara anu jadi sabab malaikat Jibril hayang menjadi umat manusia. Gara-gara 7 perkara malaikat Jibril kumrot hayang jadi umat manusia. Naon nu 7 teh? Hiji, as-salawatil khamsi ma'al imami. Salat 5 waktu babarengan jeung imam. Naon cenah? Salat 5 waktu babarengan jeung imam. Perhatikan kalimatna. Malaikat Jibril kabitaeun ku ningali ganjaran salat 5 waktu babarengan jeung imam. Lain hayang jadi imam, hayang salat babarengan jeung Bu, Pak, tidak ada perjalanan terindah kecuali perjalanan ke masjid. Sakai deui, tidak ada perjalanan terindah kecuali why? Becus. Lamun aya why pasti aya becus. Tanyakeun ka Pak Koko geura. Kenapa perjalanan ke masjid itu adalah perjalanan terindah? Karena langkah ke masjid itu satu langkah menghapus dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat. Lamun ibu bapak hayang bersih dosa, lengkahkeun sampean ke masjid. Lamun bapak hayang luhur pangkat, luhur derajat, luhur komara, lengkahkeun ke masjid. Banyak di antara kita pergi ke gunung dia mampu, pergi ke tempat yang jauh dia mampu, tapi kunaon ke masjid ngadak-ngadak stroke. Jauh nak mi unuk cermai anu nga eta anu jauh ai kunaon ka masjid eueuh teu nepi aya nu kitu aya muga-muga beres mulut dicaangan hatena matak bejakeun ku ece bejakeun ka salaki Pak dia naon dia yo ek mere beja naon cenah ge naon ceuk kiai ge naon panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam paeh siap urang ngarohaikeun hate siap siap ngarohaikeun hate lamun ibu bapak siap ngarohaikeun hate urang penta rahmat ka Allah siap sakumaha urang judulna muludan atuh meureun teu naon kirang paos lamun urang teu maca sholawat lamun urang teu maca sholawat meungpeung aya Pak Koko atuh ngare nguseup ieu dina kita berjanji Pak Haji Yoyo geus gagaro hulu bae di tadi la ilaha illallah
Eta jalma teu ngeunah perasaan meureun. Heeh, teu nyaho amplop leungit buah. Di tadi Bang Barsa gagaro hulu bae. Geus kieu di tadi, geus kieu. Dina kita berjanji sok diaos ku urang dieu lamun dina sasih Rabiul Awal landung sok dibaca qasidah naonana. Shalawat qasidahna Sholatullahi malahat kawakib. Hada hadi surah bismil hababib fahaza syukru a'ta farqaib Nabiullah khairul khalqi jam'a lahu ala al-manasib wal maratib Salatullahi malahat kawakib Al-Ahmad khairi man rakiban najaib Hada hadi surah bismil habaib Fahadha syukru a'tafar rakaib Turban wahana ila tilkal ma'alimi wal malaib wa malatil himam Turban wahana ila tilkal ma'alimi wal malaib Nabiullah khairul khalqi jam'a lahu ala al-manasib wal maratib Salatullahi malahat kawakib Al-Ahmad khairi man rakiban najaib Hada hadi surah bismil habaib Fahadha syukru a'tafar rakaib Ya sallim wa barik alaihi. Bu rausen henteu rausen pakuwu rausen henteu saya mana parausanana be perlu disawer Ustaz. Jalma nu maca sholawat sanajan sakali aing engke mah euceul di imah teu kudu dimusikkan ulah ieu mah kami mah dimusikkan sote ieu mah ngareh resep euceul kitu sapu kieu pakoko ngaji zaman kiwari jeung ibu-ibu ya lamun teu rame teu kapake kumaha balik ke cuis eta nyalahkeun panitia
gagal cenah panitia imam manggil kiai cenah. Nu kitu-kitu diondang cenah. Hanas wacana kami iuran nyumbang cenah. Padahal saya teh mere ngan ukur di mana? Tapi lamun sesuai jeung kahayang main aku bisa kana mantap cenah panitia pokona mah cenah. Wow, mantap cenah kitu. Ngarti sia ih pokona mah rame pokona mah gitu. Urusan ngarti nomor 17. Gitu. Jadi lamun mau balik ayeuna ngaji teu pati rame diaromongkeun. Sok ngerangke sok teu percaya mangke balik ngingkik di dieu ngomongkeun aing eta gara sok. Panitia kaduana pasti ngomongkeun RT. Heeh, matak ieu Pak karu ieu di lembur lamun aya jalma daekeun jadi RT. Kudu syukuran. Ih, naon sebabna? Eueuh deui pangcapena mah RT. Da moal nepi ka kuwu pasti ka RT heula, betul? Aya nu cilaka pangheulana ka saha? Ka RT. Aya nu rek hajat bebeja ka saha? Innalillahi. Aya nu maot pangheulana bebeja? Heeh, nu keureuneuh ka saha? Nyedek kabeh ka RT. Palobah euceuk menang BLT, inget ka RT? Kadeuleu ieu beungeutna ge kok aing. Atuh. Ayo sagalana naon nyedek ka RT, palobah menang BLT. Euy, diem-diem bae. Aya nu telat mah menang, teu menang tal kalewat ya kalewat kumaha cing. RT mana RT? Tong hare-hare kuring ge can kabere. Beas mana beas ti pamarentah beas BLT teh. Nya bari jeung teu ingat ka RT nama matak lamun di lembur ieu di mana wae aya nu daekeun jadi RT kudu syukuran. Leuheung kuwu, leuheung bupati aya bengkokan. Palebah RT bengkung we wungkul. Atuh heuh mata segala rupa bentuk memerang kapusing karungsing pangheulana ka RT. Rek teu pusing kumaha? Sebab RT mah lamun warga butuheun wayahna ge kudu hadir. Betul? Pokokna mah RT jeung kuwu lamun warga butuheun wayahna kudu hadir. Atuh kakara ge RT nyisatkeun sarung. Geus kaketrok. Ih cek RT haram jadah. Kinyo aing keur erek ungked-ungkedan meureun. Bu. Lu karunya saha? Ibu RT. Ah, cek ibu RT aing mah paila di bae. Ngi mah moal disiram di bae cenah aing. Termasuk ibu kuwu karunya nasibna. Lantaran lamun warga butuh ka pakuwu rek wayah naon. Warga butuheun. Ih, eta kuwu geus merosotkeun calana. Kuwu. Aya RT kaketrok ka imah kuwu teu make adab. Wo. Aduh. Kumaha teh kuwu? Alah, mah teu tulus. Nu karunya saha? Ibu kuwu. Kumaha teh ibu? Ai mamah kumaha? Asup angin. Seuri ceuk. Ulah bari ngagebukan batur atuh. Aing mana ieu mah? Sok pakuwu tingalikeun geura. Ieu kalakuan awewe. Kunaon sababna awewe lamun seuri bari ngagebukan batur? Kunaon? Atuh seuri mah uleh mah. Kunaon sih bari sariri? Nu kadua pakuwu, ya kunaon sababna awewe lamun make sifat halis bari calangap. Kunaon? Sok geura teulekeun ibu kuwu make sifat geura. Aya make pelembab mah biasa. Make foundation biasa. Make lipen merek nyebelin biasa. Kan giliran make sifat nu katilu pakuwu kunaon sebab awewe lamun selfie sok darengdek.
Kunaon? Padahal cuma ajrek meki mah. Awewe. Tuh seserian ada ngaku. Eta euceun itu make ampar teh diukna. Cek. Aya amparan eueuh. Oh, bisi lamun eueuh di amparan tong jongjon teuing. Heeh si eta jongjon we dari yuk aya bubar ngaji kacangna sirungan. Oh, Bang. Ayo yo, barang hudang teh rambai we akar. Tong jongjon teuing. Oh. Lohong eta mah teu diamparan ge make calana ieu. Cicing lah sok poho geura cari cingkrang. Haturan henggang kapayun. Sapiraku pakuwu ka dieu teh bawa duit. Ya sinden tenang di teh. Haturan enggal kapayun. Nya atuh lamun pakuwu teu mawa duit, nginjem heula ka Pakoko. Sumawana ka pangarasa Pakoko. Mengpeung urang pendak. Atuh lamun teu mau ditrek naon datang ka dieu. Bo, akhlak Rasul nu kahiji nu matak malaikat kabitaeun teh naon? Salat 5 waktu bebarengan jeung as-shalawatil khamsi ma'al imami. Barakallah. Kaset ibu budak teh budak. Sarang heo pokona mah. Ibu ku ieu la ilaha illallah. Oh, aini cenah ge. Nyebutkeun aing teh ngarti Ahmad das Eni. Doakeun nu nyawer panjang umur. Nu henteu teu tanggung jawab. Mana Pak Yoyo? Lain nyari Pak Yoyo geus teu ngeunah eta teh geus kieu. Geus kieu eta si eta la ilaha illallah. Geus Pak Haji tenang. Geus ieu pokona mah. Pokona mah ieu mah. Kumaha ya terus tenan ya? Teraskeun. Nah. Ya, emot henteu. Naon akhlak Rasul nu kudu diterapkeun dina hirup sapopoe? Cing rek nanya bapak-bapak. Emot keneh, Pak. Pak. Nu mantak malaikat Jibril kabitaeun anu kahiji? Salat 5 waktu bebarengan jeung imam. Emutkeun Pak. Perjalanan ke masjid mah salengkah ngahapus dosa, salengkah meninggikan derajat. Hayang manggung, hayang nanjung, ulah muja ka gunung, tapi muja mah kadat anu maha agung. Bari penta doa indung. Mun lalaki hayang nanjung, hayang manggung, ulah muja ka gunung, tapi geura sambah dat nu maha agung. Bari penta doa kahandap indung lain indung nya medak bejakeun ka salaki ece Pak naon ka masjid Pak. Naha kudu ka masjid sebab jalma nu arindit ka masjid berarti eta jalma ngajaga lembur cicingna. Sakitu deui jalma lalaki anu arindit ka masjid tetela eta lalaki teh ngajaga tempat cicingna. Cik saha ajengan? Inni la ahimu bi ahlil ardi adaban. Fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar syarraftu dzalika anhum.
Allah ngadawuh, demi keagunganku dan demi kebesaranku, kata Allah, tatkala aku akan menurunkan azab, tatkala aku akan menurunkan bencana kepada satu kaum, kepada satu kampung, maka ketika aku melihat masih ada orang yang mau memakmurkan masjid, dan ada orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah, dan ada orang-orang yang mau bertobat di waktu sahur, maka aku palingkan, aku belokkan, maka aku belokkan supaya bencana itu tidak datang kepada mereka. Lamun bapak unggal waktu sholat indit ke masjid, tuhnya diomongan bapak batu kanannya. Lamun bapak esok unggal naon, unggal poe indit ke masjid, insya Allah lengkah bapak teh sarwaja ngajaga lembur. Bari naros ka urang dia aman cicing di dia. Nyaman, genah keur usaha, merenah keur ngagedekeun anak, keur nyieun anak, komo. Tah, lamun urang dieu betah caricing di dieu aman, nyaman, damai, tanya ka diri, berarti ieu teh aya anu ngajag. Tanya ka diri, urang termasuk jalma nu ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain, berarti bapak geus numpang hirup. Geus numpang kasaha kanu ka masjid. Matak ulang nyapirakeun aki-aki tah. Ulah nyapirakeun aki-aki, ternyata aki-aki nu sok ka masjid. Bapak-bapak lalaki nu sok ka masjid adalah benteng pertahanan lembur tina naon? Tina bebendon Allah. Ulah jongjon sadiakeun generasi keur engke ngajaga lembur urang. Bisi sepeninggal urang ieu masjid eueuh nu ngeusian. Anak teteh jurungkeun ka masjid. Anak kakak milu jeung aing hayu ka masjid, lalaki dia mah. Hayu milu jeung aing, emang dia sholat di masjid. Kalau di imah. Itu. Lalaki dia mah hayu jeung aing. Eta bapak nu kitu ngaranna. Pak. Nya, bejakeun ka anak. Lantaran naon? Bisi sepeninggal urang ieu lembur eueuh nu ngajag. Eueuh nu ngajaga. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Matak nu kadua anu dipika hoyong, anu dipika bita. Malaikat Jibril nepi ka hayangan jadi umat manusia gara-gara nu kadua. Naon nu kadua teh? Wa mujalasatil ulama. Naon cenah Pak? Duduk bersama para ulama. Cek Imam Ghazali 3 poe teu pendak jeung ulama teu asa teh. 3 poe bapak teu ngaji hartina. Teu asa eta hate bapak. Saminggu hidung hate teh. Teu kabeh hidung alus ieu pan. Hajar Aswad hidung ge ku batur di. Da eta mah mulia Hajar Aswad bade muliakeun ku Allah. Palebah salaki teh hidung cepet. Cenah hidung-hidung ge salaki kami cenah. Naon eta salaki dia hidung amat. Hidung-hidung ya kabeuki aing. Hitam. Kulitnya hitam tetapi pilihan saya. Itulah suami saya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya panjang dan hitam warnanya. Sujang kemana bapak siap? Aing ngomongan hidung datang meong hidung. Bo, duduk bersama ulama itu akan mendatangkan 4 hal. Berapa?
Duduk bersama ulama itu akan mendatangkan beberapa 4 hal. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Jalma-jalma nu daek kumpul jeung para ulama, para habib, para alim, dikaji ayat Allah, dibaca ayat Allah, nyaangan hate bubar mawa condong kana taat ka Allah, Allah bakal maparinan hiji katenangan hirup. Naon cenah Pak? Bapak kahilir kagirang neangan duit hayang naon? Hayang tenang hirup, hayang jongjon. Betul? Ibu kahilir kagirang neangan balad keur nginjem Bang Emok. Kurang hiji. Itoh batuan aing kurang hiji. Hayang nana teh ruang hirup, hayang jongjon. Oh menang BL tadi pakowo sakarung ewang. Jongjon budak aing teu kudu meuli beas. Betul. Jalma kabeh hayang hirup ngan lamun ibu bapak tatagenan kana dunia hayang mudah ketenangan moal kapendak. Nothing. Anjir. Naon cenah? Nothing. Pokoknya moal 00. Nonsen 00 nol besar jong lamun bapak tatagenan pedahnya kalau duit 1 juta tenang budak aya mah hirup aing moal tenang lantaran naon nafsu jalma moal pinuh moal ngarasa pinuh nu moal pinuh teh nafsu nandean kahayang taneuh nandean cai hujan laut nandean cai walungan moal ngarasa pinuh moal ngerasa puas termasuk nafsu urang boga duit 100.000 mun boga 1 juta boga duit 1 juta mun 10 juta nyapan aja gitu mun aing gableg motor meureun aing nganterkeun si Fuad ka Paud moal kaberangan dikeresakeun teh kabeli motor second wae mah ai koloyong teh motor alus mun itu teh motor aing. Dikeresakeun teh kabeureung motor nu rada alus teh naon balik sakola teh kahujanan kumaha cek ece men kana mobil jadi hirup mah moal aya moal manggih katenangan sepanjang urang henteu hirup takwa ka Allah Subhanahu kama qala Salman kan tujhe dekha to ye jana sana प्यारे होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम मेरे बाहों पे प्यार प्यारे हम तुझे देखा तो ये जाना सनम. Kapan gitu gaya Pak Haji? Ngerti ente? Kita sadari teu ngarti. Arek disundakeun. Sundakeun bade. Kama qala Salman Khan. Tujuan kabeh hayang tenang nyar ka kota ge di mana senang Ece mah ngeuna sadari. Aing mah peureuss lak-lakan. Tapi ka hartos henteu. Aing geus ngahujun. Ece mah nyaho mah eta hayang suara kitu.
Eta apa kok lamun terang mah bapak eta hayang sore gitu eta. Liang bujur rapat eta. Mat moyang alus ora. Ya geura lenyepan geura. Lenyepan geura. Tujuan kabeh hayang senang. Nyer ka kota geda hayang tenang. Urang hair kagirang burang dijieun isuk dijieun. Burang peuting dijieun. Burang dijieun. Batur malolor imah geus indit. Betul? Neangan naon? Neangan duit, hayang hayang tenang hirup ngan ibu bapak moal kapendak neangan ketenangan lamun bapak ngayakinkeun bisa tenang ku dunia moal seperti jalma neangan karidoan manusia moal pendak pak urang neangan karidoan manusia moal pendak sebab jalma masuk robah-robah poe ieu resep poe isu poe ieu mah akrab poe isu poe ieu deukeut isuk jadi musuh. Betul? Iya. Sifat manusia. Tapi lamun bapak ibu neangan ridho na Allah, yakin bakal kapendak. Matak lamun hayang hirup senang hirup tenang, kumaha carana? Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban la 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 la. Kapan kudu make la 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 la? Aing bisa dicarekan kula tamangge sekarang engke. Nih. Dicarekan ku Kumarsanu engke. Op kieu re jenam himrege hese. Oh, jangge. Itu. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban urang aya 2 hablum minallah jeung hablum minallah urusan ibadah nu langsung jeung Allah hablum minannas adalah ibadah sosial mata nanya kuring ka pakoko rek naon tujuan hayang jadi naon hayang jadi pamimpin naon tujuan anak jawaban ternyata beliau kuring malam mengukur harta cukup ngajar mana di pakoko pieu kuring malam rek ngitung harta cukup daladang digawe ge mahi cenah ek naon cek aing nya dadai kanan nyalon hayang dicolokan mata dia cek aing kumaha cek pakoko hayang ibadah hayang pek ibu boga ilmu ibadah jeung ilmuna pentingna jabatan teh ieu pakoko lamun jabatan di bawah takwa ke Allah ratusan manusia akan terpelihara jabatan dicekel ku jalma anu sieun ka Allah sakali tanda tangan ratusan manusia terselamatkan sakali tanda tangan ratusan beuteung manusia sareubeung nya lamun dicekel ku pamimpin anu sieun ka Allah gitu tah ieu mah pakoko sieun ka Allah mana buktina eta mah tara sipit Bu lamun ibu dak neangan pamimpin teangan anu sieun lain mata sipit teh teangan anu sieun teangan anu sieun ka Allah lamun pamimpin teu sieun ka Allah arek kumaha ngurus rakyat betul Pak kakak koko aing nganggo penuh nembalan Pak bral angkat tanjerkeun mudah-mudahan lengkah bapak salah sawiosna lengkah nu nyaangan kuburan kolot lain lengkah nu moekan kuburan kolot seorang pejabat kalau dia memegang jabatan tidak disertai dengan takut kepada Allah maka setiap langkah hanya akan memoeki kelak naon atuh memaruman naon atuh batuan aing naon menggelapkan menyokot duit teh muas tak
ion iyo urang Majalengka lain nya urang dia ieu nya oh nya sote cucing di Jepang da urang dia atuh nya apal keneh ieu naon ngaran teh ganyong apal ganyong apa Gatot apal Gatot oh eta sampun udah poe di hujan teh ya ditunda di hatup teh apa oh udah pakai hidung nih tinggi cakial kenyal gini kos nu maneh kenyal eta budak kiwari mah apa ting apa lo ting eta kana Gatot lantaran budak kiwari mah jajan teh woi jajannya cocolatos ditambah coki-coki minumnya coca-cola paingan ugal di gerowan celina conge-conge buku hirupkeun deui eta nu karari itu hirupkeun nya pakuwu nyieun teangan lahan anu luas salian ti lapang teangan lahan anu luas jieun di dinya sarana umum gobagna pecelekna di dinya oh dampeukna gobag teh anu geuning di kotak-kotak teh taneuh gitu anu di kotak-kotak teh taneuh tentu urang lulumpatan lamun ditoel beunang eta nya oh kumaha euceul lah sok pakuwu jieunkeun lantaran kieu pakuwu anak-anak urang ayeuna geus digiring karena naon karena individualisme secara tidak langsung humanisme nak kakikis di mana ajengan bijilna sok tingali kelakuan anak bapak geura kararieu kabeh tah ongkoh ting rariung opatan limaan tapi teu ngarobrol sibuk masing padahal kolot ngaliwat daekeun nanya urang mah baheula mun aya kolot daek nanya nya ka mana pangarsa majeng mohon mulih di mana itu wangsul teh bu nuju naon ieu nuju ngauah ieu ngaungsal angsul dinten kasur urang mah aya guru nanya dah hayang ka alam teh ku guru baheula teh nya bu ulih di mana gogorowokan urang hayang kadenge teh ku guru ayeuna mah aya guru nu ngalewat ih anteng we kieu ditanya ke ku guru ditanya ku guru jang nuju naon oh bapak aya jang oh sekali ngomong tada anjing teh betul tak iya tugas orang pakuwu bagaimana kita mempertahankan supaya humanisme nilai kemanusiaan nu aya dina anak-anak urang tidak terkikis oleh gadget teknologi itu penting tuh tanyakeun ka ahlina so teknologi penting itu akan mempermudah akses kita mempermudah kebutuhan hidup kita tapi kalau kita terlalu condong kepada teknologi melupakan iman dan takwa adalah kita akan terkikis sebagai manusia sosial betul yuk salametkeun matak perlu urang ngaji jeung para ulama perlu urang ngariung jeung para ulama supaya menang ketenangan kunaon urang kudu perlu ngariung jeung ulama ari salat wajib berarti ngaji ilmu salat leuwih lantaran moal sah salat bapak lamun teu dibarengan ku tah bisi bapak salat teu make ilmu bisi bapak salat teu make ilmu antara amal jeung ibadah antara amal jeung ilmu teu bisa dipisahkeun sae deui antara amal jeung ilmu teu bisa dipisahkeun jalma boga amal teu ibadah sia-sia jalma ibadah teu make ilmu sia-sia mata kurang penting calik jeung para ulama supaya menang ketenangan mata cirikeun bo pak bisi aya jalma gigireun ibu bapak nundutan tong diganggu eta teh geus meunang hese pak koko aya meunang ketenangan teh mata si eta mah tenang we aker tong
diganggu antep sih eta mah geus meunang ketenangan apa isu hudang di sorangan meng gini dia saking ku tenangna nu kadua jalma daek ruang riung jeung ulama teh mata ngadatangkeun rahmat wa ghasyiyat humur rahmah Allah ngucurkeun rahmat ka eta jalma-jalma nu daek ngaraji sehingga ku rahmat eta hirupna teu boga karungsing teu boga kapusing dibere ujian masalah lain rungsing tapi syukur ke Allah nah hirupna diaping dijaring ku rahmat Allah mata lamun ibu ayeuna ditimpa masalah musibah kalah ngaheulakeun rungsing buah-buah urang teh jauh tina rahmat Allah padahal masalah teh ti Allah teh keur ngadewasakeun manusia pepatah mengatakan masalah itu dapat mendewasakan mata lamun hayang teh dewasa ulah eureun nyeun masalah Pak penting ngaji jeung ulama penting matak sakumaha resepna bapak ngaos penting ieu jeung abdi sakumaha resepna ece ngaos penting ieu jeung abdi tetep Pak Bu nu kudu dituturkeun di ruang riung ku ece diikuti kajianana mah ustad satempat nu kedah dimuliakeun mah ustad satempat urang dieu nah da abdi mah dipanggil soteh pedah butuh teu butuh mah aing kamari ngelewat ka dieu eueuh nu nanya nya kamari pan abi kapalimanan gitu oh ngalewat ka dieu jauh nu nanya naon sebabna da kamari mah encan can butuh coba poe tadi eta Pak Koko ngawe ka aing teu eureun-eureun. Cek aing puas jasa ieu. Ustad ruhaye ulah poho cenah abi mah ngemutan bisi teu sumping. Kumaha cek abdi terakhir dibalas kieu. Tenang we Pak Haji, insyaallah abdi sumping. Aing ge sarua butuh kitu kan. Ih atuh butuh silaturahmi urangnya. Ih atuh butuh silaturahmi gitu. Aing ngaji mah da urang dieu osok ieu. Adapun iya penting iya abi ngobrol paduli teh rek ngarti rek henteu pokona mah aing bulang ti dieu mah cair we. Pan geus hujan lain. Nya geus hujan. Bo. Nu kasabaraha? Nu katilu wa hafathumul malaikah. Allah ngutus ka malaikat keur ngadoakeun jalma-jalma nu sok ngaraji. Malaikat membentangkan sayapnya. Bayangkan 70.000 malaikat ngadoakeun urang Pak nepi ka poe kiamah. Matak sing daek ngaji. Mana Pak Haji Koko? Pak Haji Koko. Pak Haji ayo. Pokona mah masjid teh kudu aya serambian. Lantaran lamun masjid eueuh serambian berarti alam bako. Nya, tina panto ka pangimbaran alam ibadah Pak Haji. Tina panto kana teras teh eta alam bako. Jadi ngadaguan Isa teh tidinya ngobrol bari ngomongkeun bab wudu, ngobrolkeun bab wudu, bab ikhlas, kumaha carana anteng husuk dina salat. Ih bari ngadu bako, bari ngopi, moal karasa eta. Nya coba lamun ngaji kararieu we. Kartos kartos teu tapi bari udut kartos mantep. Pokoknya mantep bae pokoknya nama gitu teka rasa pan urut batur bea nu kaopat jalma daek ngaji ruang riung jeung ulama insyaallah ku Allah di alam dipayungeun makhluk Allah nu sejen cukup aja Allah yeuy malaikat nu caricing di langit katujuh ke langit kagenep kalima kaopat katilu kadua kahiji tempo tuh makhluk aing keur ngaraji deuleu padahal mah capek si eta tas di mana aki kuli macul di sawah nini kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di baledogan kuletak curumut curumut Kumacam Allah tempo tuh urang bongas padahal maca rape eta maena hirupna nu hiji mulang ojek nu hiji mulang nyupiran angkot nu hiji nutur-nutur bujur embe nu hiji macul ngageblekan sawah bari ngahakaran galang batur nu hiji ngoredahan
Nu hiji tos ngajingjing dagangan, nu hiji geus ngenapkahan keluarga tapi geuning daek keneh ngaraji cek Allah tempo makhluk aing tanu eta. Turun malaikat yang ngadoakeun. Eta hebatna urang daek calik jeung ulama. Paingan malaikat Jibril kurang kumaha, malaikat Jibril mulyana kurang kumaha mulyana. Tapi ningali umat Kanjeng Nabi ruang riung jeung ulama jeung habib jeung alim jeung ustad jeung kiai dikaji ayat-ayat Allah nyaangan hatena, malaikat hayangeun jadi umat manusia. Tuh, mata kurang kudu syukur. Kudu syukuran orang jadi umat Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Isa sekalipun pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apa itu tuba?" Diwalar ku Allah, "Tuba adalah pohon yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Akarnya tembus ke langit dunia, daunnya tembus ke aras. Batang dan dahannya terbuat dari yakut dan permata. Daunnya terbuat dari sutra. Dan di bawah tuba ada air yang jika meminumnya, orang tidak akan pernah merasa haus selamanya." Kemudian Nabi Isa berkata, "Ya Allah, izinkan aku untuk meminumnya." Apa kata Allah? Tidak ada yang diizinkan meminumnya terlebih dahulu kecuali Nabi Muhammad SAW meminumnya terlebih dahulu. Dan tidak ada umat yang boleh meminumnya kecuali umat Nabi Muhammad meminumnya terlebih dahulu. Engkau aku angkat ke langit adalah untuk meninggikanmu. Kenapa engkau angkat aku ya Allah? Supaya engkau mulia, kata Allah. Karena aku akan menurunkanmu di tengah umat akhir zaman nanti. Kelak engkau akan menolong mereka untuk memerangi Dajjal. Dan engkau turun ke bumi bukan sebagai nabi, tapi engkau akan menolong keajaiban. Engkau akan melihat keajaiban umat tersebut. Mereka tidak pernah bertemu dengan nabinya. Mereka tidak pernah bermimpi dengan nabinya. Tapi cinta mereka kepada nabi begitu kental. Tuh, lebih kepatuk pan saya tak. Nabi pun merasa rindu kepada umat akhir zaman. Siapa mereka? Mereka adalah yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada mengamalkan sunnah Rasul, walaupun tidak pernah bertemu dalam mimpi sekalipun, tapi iman mereka tidak pernah goyah. Bu, alhamdulillah. Nu katilu cek, geradakeun geus penting. Hah? Kaopat. Hiji salat 5 waktu. 2 calik jeung ulam. Katilu lah opat-opat di mana? Nu katilu wa'iyadatil marid. Naon cenah? Wa'iyadatil marid. Amalan anu kudu ku urang, akhlak Rasulullah nu kudu ku urang dilarapkeun dina sapopoe nyaeta daek ngalongok tetangga nu ger. Eta teh hak muslim. Lamun aya tetangga gering dilongok berarti bapak keur ngalaksanakeun hak muslim. Pak, lamun bapak ngalongok tetangga isuk-isuk 70.000 malaikat ngadoakeun bapak ti miti isuk-isuk nepi ka sore. Lamun bapak ngalongok nu geringna sore, malaikat 70.000 malaikat ngadoakeun bapak ti miti sore nepi ka isuk-isuk. Ngan lamun ibu bapak ngalongok nu gering, make adab. Ulah salongok-longokna. Kumaha adab ngalongok teh? Hiji bapak begitu sumping kadinya penta doana heula ku bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam cek nu gering. Kumaha cek bapak teh? Kumaha ayeuna? Mendingan cek nu gering gitu. Kumaha cek bapak? Ulah wakang ngadoakeun nu gering, penta heula doa ti nu gering. Nah, sebab nu gering jeung Allah eueuh hijab. Mustajab doana. Mentak misi eueuh pendak jeung tetangga gerak gering dia dipentak ku aing doana. Gitu. Teh naon gerak gering dia dilongok ku aing gitu. Hiji pentak heula doa ti nu gering. Nu kadua kakarak bapak ngadoakeun ka nu gering. Cek bapak, "Yeuh doakeun urangnya sing salamet dunia akhirat. Amin." Cek saha? Cek nu gering teh nya sing salamet maneh dunia akhirat cek nu gering gitu. Kumaha kakempal ku bapak
Allahumma shfi hadal marid wa syifaan ajilan, cukup sakitu. Nu katilu wasiat sabar. Ce sing sabarnya, mudah-mudahan penyakit ece sing janten wasilah jadi kiparat dosa. Doa dosa ece dihampura, sabar ece jadi pahala. Tah eta ngalangok nu geuring. Nu katilu nu kasabaraha kaopat, ulah barang dahar hareupeun nu geuring. Ieu mah puguh batur keur emah. Teteh karasa naon sabenerna? Uleus. Lajo hulu angen eungat. Tiraha teteh kieu saminggu. Oh, eta ngobrol ngaler ngidul teteh karasa naon teteh penyakit naon? Anggur beak saranggeui. Atuh leuheung adahar anggur ge bawa manehna. Ieu mah anggur nu gering nu beakeun. Keur mah batur murilit beteung. Hulu angen eungap barang ngalieu ka meja pot anggur ledis. Setor cek nu geuring lain mah aluk-aluk mawa ka aing sia meakeun nu aing haram jadah. Teu meunang eta urang ceuk, teu meunang barang dahar ti nu geuring. Makruh. Nu kadua. Nu kadua. Nu kaopat. Heeh. Atuh ada tah jelema lapar ieu ce. Jelema teu fokus eta hiji kurang dahareun, dua kurang nginum, tilu atuh telat ngopi. Itu mempengaruhi Pak, karena kandungan kafein itu mampu menstabilkan kontraksi otak. Mata kunaon jelema kuat begadang, aya kafein. Gitu. Ya, ngaji make kopi ruhai. Kopi mah atuh ruprep. Atuh aing rek tangginas kumaha atuh cai heran. Alah, tira kadar cai heran. Leuheung kopi mah aya kafein, aya vitamin naon ku kieu? Vitamin sod. Oh jauh deui dahareun nya, geus inum we lah. Dirasakeun da eueuh rasaan. Alhamdulillah. Jadi lamun ece bapak ngalongok, ulah barang tuang payuneun nu geuring. Ieu mah pakoko kot ngahaja ti dieu urang ngalongok dulu di rumah sakit bari nimbal urang. Kot dahar hareupeun nu geuring teu meunang eta teh Pak, Bu, milaraan. Milaraan nu terakhir ulah lila teu. Ulah lila teuing. Eta adab ngalongok. Gitu. Anu salajeng nanya eta nu matak malaikat Jibril kabitaeun hayang jadi umat manusia adalah watasyi'il janazah. Nganterkeun janazah. Pak. Osok ngalayan. Osok, Bu. Osok ngalayan. Lamun ibu bapak ngalayan tatangga anu maoteun, hiji ulah ngomongkeun dunia. Dua ulah cacala katakan bari seuri. Di ditu nu maoteun, bapak ngobrol di dieu. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Bedil. Nyesek-nyesek alam dunia. Di ditu keur careurik, kunaon di dieu seseurian. Pan teu boga iman eta nu kitu. Alangkah kerasnya hatimu sampai engkau berani tertawa di atas penderitaan orang lain. Kau menari-nari di atas jalan modan. Atuh heuh. Batur mah keur engkek-engkek teu sedih ku bari diokot salah katakan seseurian. Teu boga akhlak. Heeh. Lamun ceuk Haji Mayung mah situ diadanan kitu ngaranna. Bu, lamun aya jalma ngalayan kanu teu kanu naon jalma ngala iya sia jarang tulis itu bae aing dieu mah dieu nih kemana resep aing ngaharian tukang YouTuber eta heeh so engke aing nonton saya nonton deui geura heeh saya eta tukang ngarosok banget aing teh saya eta jangan geura YouTube ieu ngaran Ahmad Riyani Albantani pasti banget aing nu karasep eueuh tuh metode nyengir gitu.
Iya unggul tak iya mah aing tuh pokoknya Pak Haji ge yo beuh mantap jasa. Pokoknya Pak Haji yang ulah ka paeh bisa mah. Lamun urang dieu ngalayan kata tangga nu naon nu maokeun hiji ulah ngomongkeun dunia. Nu kadua ulah sacara katakan seserian. Matak teuas hate eta urang. Ngaleungitkeun naon? Ngaleungitkeun fadilah, ngaleungitkeun hikmah eta seserian di nu maokeun. Iya bapak-bapak kot ngeduk kuburan bade seserian. La ilaha illallah. Betapa kerasnya hatimu. Berarti teuas hati orang Pak. Lain teuas deui, paeh eta mah. Hate teh. Saking naonna? Saking paehna eta di luhureun kuburan, cacak keur ngeduk luang naon? Liang lahat kajat bari ngobrol seserian. Ngobrol wae teu meunang komo seserian. Cuk. Cuk. Ngobrolkeun dunia di dinya. Teu meunang. Atawa bapak bari seserian. Seri dia engke isukan dia mewek sia isukan sok lain di bedelnya gitu mah di kulum sajal manu ngalayan kalau maoten nepi ka nyolatan menang sakirot nepi ka kuburan nganterkeun ka kuburan 2 kirot ukuran sakirot sagede gunung Uhud nu geus jarah katana suci terang jika kumaha eta gunung Uhud anu teu acan jarah mudah-mudahan aya nasib jeung nison Allah ngaberangkatkeun ka ditu kumaha wae carana eta mah teuing kabawa kalakai beureun ka ditu heeh teuing nyangkol beureun ka bawah kapal pokona mah bapak cing nepi ka ditu nya lamun ibu bapak mengiringi jenazah adabna tungkulkeun mastaka ucapkeun kalimah thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah nu katilu hadirkeun dina hate kumaha lamun jasad urang anu dianterkeun hadirkeun ku urang kumaha lamun jasad urang anu dianterkeun mangkaning urang bebolokot ku dosa urang mah ulah komo kata pamajikan kata tangga ge urang boga dosa ulah komo kata tangga ka pamajikan ge urang gede dosa ulah komo ka batur ka indung urang mah gede dosa hadirkeun hate imah ku teus-teusna hate boro ka batur ka indung molotot ulah komo ka batur pamajikan kot dicabok KDR teh cek RT aing mah teu sapilu-pilu poting kada RW ulah aing bae atuh cek RT teh ulah aing unggal aing mah teu ngarti cek RT ulah anu pas sia nyalakeun aing kurang sih kali-kali atuh kada RW tah kada lurah teh naon tah gitu oh kada kuwu gitu ieu monggal anu pas sia si eta nu pas sia aing disalakeun teu ngarti hantu we kada RT aing milu nyeng celeh henteu nya ieu keur ngiringi jenazah kunaon ece bari seseuria cacala katakan batur mah la ilaha illallah ece kumaha kalah dapat TikTok tercela bu nu kitu teh lamun ibu teu bisa ceuri sing bisa api-api ceuri keur naon keur ngadatangkeun nasehat eueuh deui pang bener-bener nasehat maot hirup masa kumaha urang beunghar ge heureuy Pak Koko heureuy hirup masa kumaha beungharna ge Pak Koko mobilna ngaluya Pak Koko imahna megah majikan kereneuh di bae atuh heureuy eta mah heureuy hirup kabeh ge anu serius mah hiji maot tara heureuy maot mah tarang heureuy maot mah emang aya jalma balik di kuburan aya punten abi mah heureuy aya jalma ujug-ujug datang ka imah teu tulus maot dah heureuy abi mah aya eueuh ada serius maot matak sing hayu sing areling geura lantaran urang teu apal Pak Bu
hirup teu nyawa paeh di mangsa. Betul? Teuing keur eling, teuing keur maksiat hirup. Teuing keur urang teh teuing urang keur bener, teuing keur salah. Teuing keur ngaji Yasin, bapak mau teuing keur gapleh. Betul? Nya, pan aya gapleh mah Pak, pakowo urusan mitoh urusan minantu. Sanajan mitoh anu micen balakeun kumaha cek minantu didagoan sia ku aing teh tadi modal. Oh, kuat mitoh molotot kieu. Sia kabina-bina awat ka aing cek mitoh. Atuh aing paeh mah anak aing yatim tolong. Kumaha cek mitoh cek minantuna urusan papakna mah mod. Berjeng hese eta micen balak genep sakitu padahal hampang eta kartu gapleh hampang tapi ku burat rek micen mod dah eta mitoh hakot ngak mantap kunaon anu sok gapleh mah porondok umur da eta silih laknat atuh bejil ti kulon modar cek beh kaler gitu bejil teh wetan modar cek beh naon beh kidul ih silih laknat pernah henteu pakueun apa jalma keur ronda ieu gapleh silih doakeun begitu muncul balakeun kumaha cek nu gigit nu hareupeurna didoakeun soang teh rek haji aya Allah doakeun satare beunghar aya Allah Allah kabeh paeh beda jeung ustad beda lamun haji yoyo gapena kumaha begitu muncul balaterap rukun iman haji yoyo teh aya deui teh pensiunan depag Pak Haji sapa deui hah aya ieu teh nyawer jadi teh inget atuh lamun nyawer mah inget Pak Haji Sofyan heeh atuh salah satu nyawer ih gitu begitu muncul balak lima kumaha cek Haji Sofyan rukun iman tah gitu nya rukun Islam nya poho cek poho nulisan we kitu atuh ja poho aing bisi poho